dapur di Bandung ya aya serat ye ti Bapak Ade Nur, alamatna Tegal Koneng Cibalok, Desa Kecamatan Pagelaran Cianjur Selatan. Dupi jarak ti Radio Mara 120 kilo. Mara katampina sae bersih. Atuh cenah wilujeng we kasadayana para kru Mara nya. Boh anu di Bandung sareng di luar negeri. Ngantos saur pun ieu teh pun ade teh cenah kang ade teh aduh acara di Pagelaran Cianjur Selatan Radio Mara teh sae. Di Rariung dugikeun kemun sisi laut di Rariung di desa di kecamatan wilujeng kasadayana warga Pagelaran Cianjur Kidul wilujeng kasadayana hatur nuhun je. Dah kitu. Pan sok dicarioskeun Kang Ibing atuh cenah ulah malas siaran sanes malas gajihna leutik. Da abdi teh atuh sanes teh hayang rajin kedah milarian kejo. Tah kieu pangitan je. Urang ngobrol unak usuk basa beko. Aya nyebutkeun kieu. Kang, ieu teh zaman demokrasi, zaman kamajuan. Unggal jelema dina alam demokrasi mah sarua hakna. Geus atuh kitu mah kudu sarua. Bahasa dipanggil ka unggal jelema teh tong mangke aya kasar, aya lemas, aya sagala. Tuh, eta siga hade pamadegan. Tapi meureun urang sih inget aya pamadegan sejen. Tetela ari hak unggal jelema di negara demokrasi mah sarua. Tapi ku sabab sarua boh hakna boh kawajibanana atuh kudu silih ajenan, silih hormat. Ari dina basa Sunda pikeun ngajenan, pikeun ngahormat teh nyaeta make panta-pantana bahasa tuh, tingkat-tingkat bahasa. Aya nu lemes, aya nu sedeng, aya nu kasar. Memang urang jelema sarua, tapi pan urang teh meureun ngomong ka inung bapa benten meureun aja ngomong ka sasama, beda jeung ka sanapeun. Geura lamun kieu lamun urang ngomong sanajan ka sahanapeun ge atawa kan leuwih ngora we sok make kecap lemes upamina we ka semah ka tamu kulantaran ieu teh tamu cenah tamu teh hade tata hade semu ari semah mah cenah ngahesekeun di imah udah jeung nyuguhan jeung naon tapi pan urang aya ka semah teh meureun mangga calik manya ka semah liuk sia atuh meureun binangan pigeuleuteun mangga atuh lingi lebet ya pan imah bus asup tah sanajan teh semah leuwih ngora. Nah pan geuningan lamun itah hinum teh mangga atuh dileueut manya nginum atuh euy tah ieu mah ngeunah kusabab eta unak usuk basa teh perlu keneh dipake nya perlu keneh dipake kalawan eta teh ulah sieun dina basa Sunda memang aya basa kasar, basa panengah, basa sedeng, basa lemes. Tuh. Basa lemes. Urang teu kudu sieun dek salah nyarita dina basa Sunda. Da anggap we urang teh basa Sunda teh anggap basa asing eta mah kudu diajar deui ti mimiti. Kajian ku urang Sunda. Seperti basa kasar. Basa kasar disebut ge basa loma. Dipakena ka babaturan nu geus loma anu geus akrab buncik basa Indonesia nu geus deukeut geuning tah upamana basa kasar ye ari siling ka mana kamari euy teu datang tah narapat teu kadeuleu ku dewek eta mah kanu geus wau kanu loma nya kasaluhureun urang pan kuduna mah bapa geuning kamari teu katingal rupina bapa teh sumping tuh geunah ari si Wardi teh geus cager euy tuh pada teh nanyakeun teh beureuna urangna jeung nu bau si Kusman ka mana can bejana mah gering tah kitu kanu sapantar basa loma basa kasar mah teu pantes ari kasaluhureun mah kitu tah aya basa panengah ieu mah dipakena keur batur nu sahanapeun ulah wa kamulang ayeuna tuh mang ka panyawah ieu cek dununganana Bu ari Mang Udin geusina dahar saur pamantri kageureuhanna tuh cik aya artos alit cing nukuran mang tuh make lentong sedeng diselapan ku kecap lemes ayeuna aya basa sedeng ieu mah keur ka awak sorangan atawa kanulian nu kira-kira satahapan jeung nyarita jeung urang
abdi teh puntennya Pak ieu teh acan eda ta eta mangeunangan abdi teh acan tuang mah kedah anu kanggo saluhureun lemes eka sorangan teh acan eda tuh enjing rupina abdi bade mios teh tuh mios teu ngeunaheun lamun rupina mah enjing abdi bade angkat ulah angkat ka sorangan mah kudu mios tah lamun imah dupi bumi itu bapak di saurna di Jalan Raja Mantri kabatur ka saluhureun ari ka sorangan mah air rompok abdi mah teu tebih Pak ti radio Mara rorompok tuh udah mau mungkin ka saluhureun bapak dupi gua gobrol eta mah hayang digampleng harita keneh pun anak teh abdi teh tiasa jajab pun anak Pak kamari teh udur ngadadak udur teu ngeunaheun lamun urang nu mawi abdi teh kami teh suming bapunten teu damang teu damang mah kada ka saluhureun ngadangu wartos saurna bapak teu damang tah eta bener uluh hese keun bae da kudu diajar nya atuh euy ke heula ai HP bola ka di sana ayeuna halo geus ke heula paehan tuh bahasa Sunda teh hese keun we batur teu raresepeun Kang Ibing warek ngajak teh sonon atunya ulah leungit we ulah leungit keun nu teu resepeun waktu teh tiasaeun diajar teu resepeun teu sawios-wios ngan ulah urang Sunda nepi ka teu resepeun ka bahasa sorangan mah tah ieu mah etang-etang ulah leungit we atuh miara nya ayeuna bahasa lemes dipakena ka kasaluhureun komo kanu teu acan wawuh mah ira api sumpingeunana Bapak RT teh tuh dupi Bapak iraha bade angkat ke Amerika teh tuh da moal mungkin ira sering rek mantau ke Amerika teh moal da kasaluhureun eta Bapak atuh teu nyanak teteken teteken teh itut teteken teh atuh saya nama nyanak teteken Bapak da leueur jalan itu teteken tuh ayeuna cara ngalemeskeun teh loba dina basa Sunda mah atuh ti Syahru Ciparai Kang Ibing aya hartosna pasunan naon parahyangan naon pasunan teh ari awalan Pak sareng eta teh lamun nganggoan tungtungna akawitna teh tina pasundaan pasundaan janten pasunan artosna tempat urang Sunda parahyangan tempat para rahyang kepercayaan zaman baheula nalika teh acan lebet Islam aya para rahyang aya Sunan Ambu aya rahyang Banga aya rahyang Niskala wastu kancana tasareng sajabana Kang Ibing dupi palagan di Jomantara naon palagan laga teu perang jadi geningan lamun palagan tempat pangperangan Jomantara teh angkasa tempat perang di angkasa meureun tempat tempurna kapal udara jeung kapal udara kitu panginten kasepnya tah kanu naroskeun nganggo telepon 8 hiji 08 hiji 8 genep hiji 7878 kitu kiten tah urang wihan di kanu tadi ngalemeskeun teh aya nu nganggo hiji nganggo tun NTUN kirim robih lemesna jadi kintun bawa jadi bantun kari jadi kantun boga kena dahareun di mah urut kakaren lebaran aduh Bapak rupina kantun goreng sampuna wungkul kue nama seep to aya oge nu dirobah make jeng payu jadi pajeng laju lajeng maju majeng malah siri jadi gumujeng asalna tina gumuyu wis ieu tiasa dia ngalemeskeun perkara perkawis sawatara sawatawis nanda tanda tawis nawis aya ge nu nganggo os nyarita nyarios supaya supados rasa raos aya nu nganggo ten hampura hapunten kira-kira kinten-kinten pirang-pirang pinten-pinten tah kitu ieu panginten anu mawi kade henteu gampil ieu teh Kang Ibing naon bentena kecap pribados sareng simkuring pribados tadi gening tadi wajah jadi waos nyarita nyarios atuh lamun kitu mah pribados teh asana tina pribadi
pribadi pribados. Sim kuring, sim tetina jisim bahasa Arab. Jisim kuring, raga jisim teh. Geningan. Badan nu matuk kaduhung jisim anu katempuhan tah jisim teh eta artosna nya. Naon waktosna uih mulih wangsul. Mios angkat. Uih eta tina mulih, namung basa kanggo murang kali. Ali mah hayang uih, tuh uih mui. Tah mulih balik sami mung lemes. Wangsul ya balik tapi keur sorangan. Di mana ka Ibing? Wangsul tidinya ti ilana. Namanya ngasawa. Tuh. Kang naon hartosna nyungkun. Nyungkun teh siganya bager tapi eusina mah patulang tongo ngarah eraeun. Upamana wae ieu jelema gede teuing barang daharna sok meakeun kejo. Kuduna mah mun dicarek teh tong gede teuing atuh nyatu teh. Ieu mah disungkun. Barang geus gede teh namru atuh ditamihan deui Bapak aya jalmi ngartos mah jore ya beungeun teh eraeun. Kecuali nu teu ngartos ditamihan deui mah dihabek deui. Tah kitu panginten. Tuh geuning urang lesepe atuh. Mangga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Bing sareng Kang Nang di Ciapusnya. Sumuhun. Hayang naroskeun anu ka hiji tadi teh aya mawa teh nya. Mohon. Mawa teh nyana. Sumuhun. Upami kanggo pribadi naon ngabantu na teh nyana. Ngabantun. Bantun. Kanggo pribadi. Mohon. Terus deui aya deui bahasa bawiraos tanaon hartosna itu bawiraos. Menurut pendapat saya mun Indonesia nama. Oh gitu. Bawiraos teu kedah bapa nu sumping sabeas itu atuh sina ka dieu. Tah kitu. Numutkeun pendapat sim. Mohon numutkeun pendapat sim kuring gitulah kinten-kinten kitu. Tah hiji deui nya. Mohon. Aya paribasa neuteuk leukeur meulah jantung. Neuteuk leukeur meulah jantung teh salaresna mah panginten kecaduan. Oh gitu. Neuteuk leukeur meulah jantung moal datang teuing aing ka imah maneh tah geuning sok aya kitu. Kecaduan. Sumuhun. Hatur nuhun. Mangga sami-sami Bapak. Meni reus pisan ya eta mah ngobingkeun bahasa Sunda di Kang Ibing gitu. Atur resepane kanggo barudak Pak. Aduh hatur nuhun. Sumuhun. Mangga sami-sami mangga. Tah. Tah tambah panginten kitu sakali deui kanggo Pak Adenur anu aya di Pagelaran Cianjur Selatan. Wilujeng ngadangukeun ye radio mana di Bandung atuh kana di Tasik oge geuning karabih. Ciamis. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng Kang Ibu. Sumuhun. Sama. Saya alhamdulillah. Nuhun atuh ari damanya. Kang Ibu. Nuhun. Menawi uningan. Nuhun. Ari Bimbo teh ngaluarkeun kaset engel irahannya. Bimbo. Kayak orang taroskeun ka Kang Acil nya. Mohon kayak orang taroskeun ka Kang Acil. Mun diangkat-angkat ke saya. Sae mangga. Abdi mah da favorit pisan. Sumuhun. Atur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Nah, urang kupingkeun heula jadi kartosna nyungkun Indonesiana lamun eta mah meureun nyindir lah. Ulah sok nyungkun jangan nyindir gitulah. Itu kinten-kinten. Kang Ibing good evening, Gamas I. I don't know what is the meaning of Gamas I. Kang Ibing dupi hartosna pakarang sareng pakarangan bet asa tebih kateunan atuh ai pakarang mah alat senjata ai pakarangan mah halaman lamun di imah mah kitu. Nah pakarangan teh disebat kitu kumargi meureunan bisi aya nu asup ka daerah eta siapkeun pakarang lamun anu asup kira-kira rek ngaguna sika bisi bangsat moh rampok siapkeun pakarang matak disebut pakarangan da baheula mah ku awi atuh sok dirucuk sok naon kitu kinten-kinten panginten. Tah Kang Ibing kumaha lemesna payung sareng payu duanana sami ngangojeng payung pajeng payu pajeng namun kumaha ngagunakeun kalimatna upamina atuh saya nama nganggo pajeng Bapak dah hujan eta mah tos jelas nu dimaksud lain payu tapi payung benten deui parantos pajeng seueur Pak misalan buah teh tah kitu boro-boro jang kalakana war hulu keun eta mah da heudeui. Kang Ibing parantos tuang surabi tilep abi ngintun salam ka Mak Watung mangga Yeti Jeffrey Cimahi Kang upami inohong
naon hartosna inohong teh tokoh. Inohong Bojong Rangkong ngaran tempat dina ciptaan teh. Jadi inohong ti Bojong Rangkong teh tokoh dari Bojong Rangkong gitu. Para inu atuh cenah sanes pejabat lo, para inohong di desa eta ge halal hadir tah gitu. Sanes masyarakat ali tungku para inohong ge hadir. Jadi tokoh panginten. Tah, mangga urang lagu heula kok. Lela kok. Halo? Oh, Kang Ibing. Sumun. Ieu pemain nu naros kayaknya kumaha da mah? Adi warna kurang pangestu atau sae? Upami urang bade naon teh bade ngawaler duanana saleresna sami. Mung ai sae mah upamina sok seueur teh kana urusan. Karena perkara urusan upami damang anu naon antara teh pasar bapak teh pangesto nya eta teh pangesto teh saresna mah aya pidua anda restu dari anda seolah-olah begitu karena fisik damang bapak pangesto tuh Terus pangestonya pangestu mah Jawa pak Jawa. mohon Nuhun asuh mangga sami-sami kok laguna kok cing tah ayeuna aya deui ngalemeskeun teh ku nganggo rarangken imbuhan basa Indonesia mah meureun upamina anu nganggo tadi mah parantos teh mah dirobah rasana dirobah hurufna ge aya u janten i upamina murah janten mirah eta lemes asa kitu mah numutkeun pribados mah kalebet mirah pak tah kurang jadi kirang ieu tina u jadi i kuat jadi kiat u jadi a aya sebut jadi sebat munguh menggah rempug rempag tah aya deui nu a jadi i rupa jadi rupi asana teh mung sarupi bapak anu dipunut ku pribados mah tuh teu seueur-seueur kitu tah utami oh atuh eta mah sanes doma alit kelas A na ge utami bapak eta mah tuh upamina wae contona teh teu geuning kitu aya nu nganggo rarangken deheus nganggo be di selapan jadi dumeheus tah seja jadi sumeja sujud janten sumujud bela nganggo jadi bumela eta teh lemes biasana bahasa kitu dina sajak sok seueur pun engkang teh sanes teu hoyong bumela tuh lain bela bumela ngarah leuwih endah tuh salaresna mah kawantun tambihan we ieu teh punten wae kumawantun tuh tah ieu kade ieu teh keur ngalemeskeun wungkul kanggo ngalemeskeun aya deui nu dirarangkenan ku in tangtos nganggo in be tinangtos tuh sareng sinareng aya nu sareng hormat tos sae tapi kumargi hoyong langkung lemes sinareng hormat tuh aya punjul pinunyul nah pinunyul teh tina punjul kene punjul teh melebihi leuwih didinya we punjulna gan obing teh lah dina jurus tilu ta upamina aya deui nu dirobah ngalemeskeun teh nenyo janten ningali mere janten maparin ngedeng ebog baju raksukan aya nu acuk keur budak lah teu geunaheun malah lancingan sok diponokeun jadi acing keur budak teh calik teh dinya atuh acingna kotor tuh da teu pantes aya kasepuh mah bade nganggo acing nu mana nah sia aya gencing irado mara eta mah aya deui lemes teh ku dibalibirkeun hartos dibalibirkeun teh disumputkeun langsung hartina make kata-kata kecap-kecap nu sejen upamina wae punten ye nya abdi teh teu kieu mana di paling mananya aya toilet ye hoyong kabeuratan tuh lah teu pantes mun mah punten bade ngiring modal ahon atuh kabeuratan atanapi bade kampangan bapak atuh ka abot kampangna paling dikecekap tuh pada kiih tuh atanapi dibalibirkeun
bade kapengker itu sekedap ngiring kapengker teh kajaman gitu. Aya jelema nu teu ngarti mah pan di pengkerna teh pada haruntah oh kapengker mah atuh bebaskeun kana haruntah sanes. Aya anu kura rangkepanan nu sarua hartina seperti ngiring-ngiringkeun teh tiasa lemes. Aya deui nu ngalemeskeun teh ku kecap nganggo kecap Jawa kuno, Arab atanapi Sangsekerta. Contoh lamun dina Jawa kuno ye. Miwah eta teh oge deui jeung tina basa Jawa kuno muwah. Tuh, raja muwah ratu, raja jeung ratu, oge ratu, kalih sakali. Artina dua. Pan ari kalih teh dua teh kalih cek urang Cirebon mungkin kitu. Pirata ya wes dibawa kalih cenah, dibawa we dua gitu. Ngawayuh, wayuh teh naon maru urenan nyanung eta lemes ngawayuh. Ah, bapak abdi boro-boro tiasa ngawayuh atau kanggo hiji ge idung si kucrit geus teu cekap tuh ngawayuh. Aya di nu ngalemeskeun tina basa Arab. Kuring apan jadi abdi eta tina abdun. Abdun budak belian abdi makanya sok abdi dalam tuh. Aya di jisim tina jismun awak badan jisim kuring tegeuning kadang-kadang jina dilengitkeun sim bungkul sim kuring mah ngaraos tah sim mah tina jisim bahasa Arab. Makam kuburan astana tina makamun asma tina ismun ngaran tah geuning kitu. Nah aya tina Sangsekerta aya contohna sabda urang teu arapanya sabda pujangga Sangsekerta teh nya sabda teh sora omong aya di wera amek abdi ngaraos wera ieu tuh. Oge perlaya maot paeh dharma kewajiban keadilan seueur tuh itu ngalemes-lemeskeun teh seueur nu kitu. Ulu lalawar aya deui nu lemesna teh ieu mah kalebetna lemes anyar ieu can di aku. Tapi sok aya di wewengkon teh bahasa daerah nu khusus upamina wae saeutik urang sok nyebat sakedik tapi di daerah Sukabumi daerah Cianjur sok aya mung saalit pada alit mah lawanna gede sakedik tuh. Jalmi ti lemesna tina jelema bukti tina bukros janten tina jadi aya tah nu mawi lu geuning si horeng basa Sunda teh kasep geulis hese dek saha nu miara bahasa urang lamun lain urang sorangan tah kitu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Nuhun. Kang Ibing, upami kecap Sunda dusun teh kumaha Kang Ibing teh? Maksana Sunda sana Sunda dusun atau pangitan. Sunda kumaha? Sok aya anggapan bahasana teu lemes-lemesna teuing depikeun ka teu kaharti. Oh, gitu. Gitu. Tepos kumaha kecapna teh? Sok aya geuningan kieu naon teh dina barang apa naon dina nyebatkeun eta nu naon atuh tadi teh dina nyebatkeun rencang sangu geuning sok aya anu kieu. Aduh bapak tuang teh itu aya rewangna tah. Rewang ieu sebenarnya mah lulubu bahasa yang jarang digunakan mungkin hanya beberapa puluh orang beratus orang. Oh, gitu tah. Kadang-kadang sok aya di hiji daerah gitu. Atuh kamurang kali biasana maksudna mah diminum dieut cobi atuh dimuh tah. Oh, gitu Pak. Kitab Sunda dusun teh kitu Kang Ibing ya? Sanes eta sanes. Oh, Kang Ibing. Mangga sami-sami, mangga. Tuh, geuning. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naroskeun ieu Kang Ibing. Nuhun. Atah adol. Adol sebetul nama naon teh punten pisannya awit-awitan nama tina jadah haram jadah teh sok jadi haram jadol da keras teuing nyawa haram jadah mah haram jadah teh siga haram jadol kulantaran kasar teuing lemesan deui atah adol pami ka alam naon Kang Ibing ka alam kapuji meni asa ka alam sia geuning tak kitu. Nah, tuh Kang Ibing ya. Mangga sami-sami.
menes di Banten tempat anu ti tahun 85 hiji 885 pusirna kamonesan kabantenan di dinya kana cokor ge ngabasakeuna ceker kana ponok penek kana hapa hepe kana anu kana manis menes tuh manis teh tina manis teh kecap manis teh aduh dari muraing manis teh sae teh manis kulan halo sumun halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ibing, begitu maros. Mohon. Pan upami bapak-bapak asi-asinya. Mohon. Nu sepuh bisa Mohon. disebat nate kontrong-kontrong. Mohon. Upami istri nini bisa nutos nini disebatna naon Kang Ibing? Rupina kindring-kindring. Istri. Atur nuhun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Aduh ampun ieu mah. Oh, itu atau salah. Tah, geningan basokeun mah da ieu mah sanes hartosna urang kudu bisa kitu. Tapi alangkah baiknya mencek bahasa Indonesia mah urang ge ngartoskeun bae. Lain ngartos atuh minimal resep gitunya. Tah, ada geuning bahasa Sunda teh tetela disebut gampang hese, disebut hese teh gampang. Nya. Da bahasa Sunda mah kecapna saeutik oge ya Allah hartosna ageng. Upamina wae lamun urang ningalikeun dina bahasa Sunda geura aya rarangken nya rarangken teh awalan pamana raeran imbuhan ayeuna rarangken hareup. Tah sapertos nuduhkeun keur migawe. Tah sapertosna napi beas tapi napi taheur naheur toker asalna makeen jadi noker tutup nutup tuh copet jadi nyopet ceker nyeker jahit jadi nyait nah ngata pangkarinyakeun lah tak kursi teh lah kagok ieu keur nyait angeun tah nyait tuh nya aya di kecapa lolobana ieu teh tina kecap pagawean seperti tani tengaran pagawean tapi lamun make pak di hareupna patani jadi anu jelema nu migawe tani paburu anu sok moro gitu ya tah eta oge sok nangtoskeun usum ngegebug pagebug pakewuh tuh seueur ye tah rupina mah kayak lamun lagu heula mending oge upami ngondang tausiah kedah ka mana nepangan akang kararompok we kasep Kang upami telepat janten mah kang upapelakan contoh melak bawang daun teh teu janten jadi sanes lemesna jadi salaresna aya kecap anu hartosna anu kecapna hiji tapi hartina dua malah aya nu langkung seperti jadi memang jadi teh janten tapi aya oge jadi dina pepelakan nu hartosna tumbuh tah ieu duanana geleres melak teh kamari siki teh jadi euy ukating kunaon tah urang lain kokod monongeun aya nyebatkeun alhamdulillah kamari teh teu kahaja siki teh di ruang yo jandi we janten tah kitu tah cing lagu ko heula anu aluh ieu teh telepon mun seueur kieu kela memang teh cing ko telepon rabeng ieu ka dieu halo Assalamualaikum. salam Sama Kang Ibing. saya Pak Kang Ibing itu aya ieu Kang Ibing. naon Dina bahasa Sunda teh gininya urang kali mohon sabalikna gitu nya. Mohon. Sama upami warang sabalikna kan lapar itu. mohon Ayeuna mah nuju ieu teh urang kali teh jawabna cukup kuta. Dati lapar gitu. Ini kumaha teh ini ke mana gitu kan itu? teu berarti tidak Iya, mohon. belum tentu sabalikna Belum tentu ya. belum upami jalmi anu teu lapar lain hartina wareg mungkin wae teu lapar teh teu hayang dahar tapi lamun misalna lapar jawabanana seubeuh nu seubeuh mah geus teu hayang deui dahar tapi lamunana lawana teh lapar da teu seubeuh sareng seubeuh benten gitu pengitanya Pak Mohon balik dengan sawak kauina gitunya bahasa Sunda teh urang kali teh. Sampos ninggal urang kali teh. Misalnya sabalikna kecap ieu naon di kayuna teh ngoteu we teh aya ka ini mohon teu naon da teh acan ngartos anu mah kurang pasian terang sana itu dilepaskeun ka dina ku guruna teh deh mohon mohon upamina kieu we naon lawana deukeut jauh jauh tapi di sini disebut ngangoteu we
deket misalnya teu jauh belum tentu deket teu jauh atau nanti sana kalebatan iya Kang Ibing kalebatan ku nya bahasa Inggris kan kantor ngonot artinya itu sadayana dina Inggris age ngonot kita gitu. jadi eta teu acan tangtos lamun misalnya urang teh deket hartosna deket teh teu jauh teu acan tangtos mungkin teu jauh mah misalnya teh sababaraha 100 meter tapi lamun ti dia ka Garut mah deket atuh eta masih kena jauh deket ge gitu nah itu yang bahasa sunat teh gini sumuhun keun atuh urang resep we urang ngaran ulang mah Kang Ibing ngating Riti Wanci Mustari minta aduh ini asa kumaha gitu nya sumuhun ada orang Sunda asli eta mah nyastra panginten dan sering nyuh Kang Ibing mohon atur nuhun mangga sami-sami aya keneh tako halo aya hiji deui kok halo sok mangga halo ya mohon aduh Kang Ibing damang saya Kang Ibing bae naroskeun nya mohon upami hartosna mangsana hirup sawawa nya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam hirup dharma wawayangan tah eta teh naon hatur pas Ibing mangga dharma wawayangan hirup teh sapertos wayang hartosna aya nu ngobahkeun aya nu ngusikeun wayang bade gagah bade naon salaresna nu ngusikeun madalang ta urang ge sing emut urang saros gagah pangkat jabatan aya nu ngusikeun aya rumingkangna naon rumingkang itu ngaringkang itu ya hidup gitu rumingkang tina ringkang ngau kecap yang rumingkang dharma ngalalana gitu maksudna dharma itu kewajiban salaras nama dharma wawayangan kewajiban gitu ya seperti wayang hanya taat kepada perintah dalang gitu mun tos lebat kana kota mah teu tiasana teu tiasana naon Kang Ibing anu naroskeun dosen sastra Rusia hoyong dilayat Kang Ibing ke Damang di mana Pak Ukon masih kenal teh mohon di mana eta di Cikutra mohon Cikutra nabi tuh terang nomorna di Swadharma mohon di nanti fakultas naon sih di naon Swadharma sana Swadharma di naon sih aya universitas kan di Cikutra teh mohon aduh kedah nama di pasien alamat teh ka telepon ke radio Marabu eta anu jelas mohon Pak Ukon mohon teu deh Pak Ibing mangga ibu salam hiji deui kok halo dua jadi halo mohon dupi ngajung ngiring sareng ngajirim sami henteu tuh benten ngajirim itu berbentuk anu tadina teu ayaan ayeuna aya bentukna tuh eta anu kasebut jurig dirinya mah sok ngajirim mangrupa bagong tak berbentuk bagong sok ngajirim berbentuk naon berbentuk awewe gelis sok ngajirim jadi berbentuk raga upami ngajung kiring mah hartosna gede ngajung kiring mah eta gunung hareupeun panon sakitu ngajung kiring na teu kadeuleu tah kitu cobi kok aya keneh tah kok halo sumuhun Pak assalamualaikum salam Kang Ibing sumuhun sareng Pak Basar di Cililin sumuhun nuhun Pak jantan kageuing oge ieu nya laras aduh emot tim kuring nuju di sekolah tahun 70-an lah sumuhun mohon bahasa Sunda teh geuning leubeut nya mohon aya kecapi rajek dirarangkenan sumuhun in sur teh Kang Ibing mohon tah ieu teh di barudak ayeuna mah kadang-kadang disepuh oge seueur nu teu kenal kana bahasa ieu sumuhun di Bandungan kusim kuringnya aduh aya nu bahasa kanggo batur dihango ku nyalira naros ka batur iraha dongkap leuheung bapak nu kitu mah ieu mah tos sunana kehayangan nyaros sunah apa itu tah eta eta kitu Kang Ibing sumuhun janten asa kageuing deui ieu pelajaran bahasa Sunda kapungkur mohon keur pisan teh sae Kang Ibing mangga nuhun Pak hafal kana bahasa Sunda sae mangga atur nuhun mangga sami-sami Pak tah kitu geuning kok teh hiji deui kok kumaha halo Assalamualaikum. Salam mohon Kang Ibing tadi teh aya pamut gini nya. sumuhun
hoyong di Pangmendara sini silsilah Baduy ngadinya mohon sekarang kampung Naga mohon nah itu ayat Patrul Patrit aja gitu Kang Ibing mohon banget sekarang Kang Ibing mangga Assalamualaikum salarasna mah patula patalina mah panginten teu aya dari kampung Naga mah saurna eta ge cenah patilasan pasukan Mataram anu ka dieu teu aruih deui kitu ari Baduy mah saurna eta mah tos aya ti dituna memang aya di Gunung Baduy penduduk aslina we orang-orang Sunda gitu eta ge mah cenah tah kok cing kayak atuh laguna atuh sok barudak da merendah naon atuh Kang ari hartosna aang naon aang teh akang lemesna tina akang seperti gelis sok disebat euis lucu sok disebat ucu tanya geuning sok aya kitu ucu euis tah akang sok disebat aang gitu pribadi saya kena jeung jelema nuju dengan aang kan moal dibeja-beja Kang naon hartosna mik temayan sareng bodo gelo ngahurung kan ari mik temayan ngamimitian da Kang itu mah ngingim taman bacaan teh eta rumah baca bahasa Sunda tah Kidurur tah Margawengi 7 nomor 5 tah dirinya Kang Ibing upami lahuta hartos naon lahut hauta teh kaleuwihan nya kamari mah euy urang kapaksan di dahareun mana mau percaya urang mah ada arsenal dah sia sok lahuta aing ngomong teh kaleuwihi Kang upami kieu mungkin teu pajeng teh parantos pajeng kantenan upami pajengna nu dimaksad payung pajeng nu jadi payu nya leres parantos payu geus payu ngajual payung teh parantos pajeng ical pajeng teh tiasa wae bahasa teh ciciren bangsa manami teu kaabotan kumaha teh hartosna Kang unggal bangsa ieu mah ku kamurahan Allah dipasihan ciri artina ku bahasana atuh tangtos we bahasa teh ciciren bangsa da urang nyarita urang Sunda papanggih jeung urang Sunda deui leuh ka ciri urang Sunda aya cirina naon basana leungit basa Sundana dijamin moal aya urang Sunda kitu Kang ari tokroh naon tokroh teh leumpangna geus ripuh biasana ka aki-aki kitu hartosna haripeut naon Kang haripeut teh sangat ingin sangat tertarik ningali dahareun teh sia mun dijual dihakan we tuh haripeut pisan ku teureun teh tuh nah tah kitu terus ke naon deui terus Kang Ibing upami kecap petingan hartosna non petingan hartosna pilihan atuh dah lain jago letik-letik eta mah jago petingan atuh artinya menang milih di antara jago deui jago di jago gitulah panginten Kang Ibing punten rada mengko kunaon di Jabar nami hayam muruk sareng Gajah Mada teu diabadikeun atuh kedah nu ngareumah jalan eta mah ada teu kedah dihubung-hubung ka dinya ari jalan mah nya eta mah ka mana we kitu da urang ge palaen naroskeun nah jalan Ciliwangi tadi mararungat cek aing Kang nami tukang dina basa sapertos panjunan tukang gentong tukang nyeun gentong ari tukang teuleum naon palika tukang teuleum mah Kang ari wewengkon adalah wilayah babakan lemur anyar bojong sami lemur babakan mah manu anyar dijieun bojong lemur keneh sami ke Kang apa maksudnya bahasa Sunda mah adean ku kuda beureum Abu Farid Cimahi eta mah sanes lepat ngalarapkeunna adean ku kuda beureum teh sombong kepada barang yang dipakai kepunyaan orang lain lamun Kang Ibing make air jerolek anu koko ditemong-temong ka batur sada nyaho lah adean ku kuda beureum sombong ku barang batur ai bahasa Sunda dan kuda beureum teh aya tah dupi hartosna lengganis naon lengganis mah jenengan hiji putri abdi palai gaduh putra namina Dewi Lengganis naon hartosna tah eta mah ara geulis Dewi Lengganis teh gara tararoskeun kana ngaranna Dewi Lengganis Kang ari heubeul lemesna naon lami ari pengker pungkur sami wae sami
pengker mah ngan ari pungkur mah tukangan benda, ari pengker mah tukangan jelema. Gitu. Taya nu cari pengker Nabi bebenyit. Ari bumi di mana? Sana di dia, abdi itu dipungkur. Tuh, gitu. Ari berehan naon Kang? Berehan mah tara hese barang bere eta berehan. Bager, henteu pelit. Kang Ibing ari lemesna kulit naon? Pitak. Urang nyaho. Ari nyalinung ka gelung naon? Nuduhkeun lalaki anu hirupna milu ka awewe. Semua milu ka awewe na beunghar, lalakina teu boga gawe upamina milu kanya, sia mah hirup teh nyalinung ka gelung tuh. Tah ari bubur mah ti pajujung ieu mah. Datang teu dibahas ge nolol. Tah mana bubur nu uing pisahkeun, anu dibungkus uing milu ngakan deui. Cing kok lagu naon ka rugahan kok? Iya lagu iya. Mun kumargi nu dahar bubur. Da mangga we emut. Sanaos resep ge ngabahas ari bubur jujung datang mah. Lah liren heula nya kok. Da operator ge sami sareng satpam sakumaha ngaron ngrekes sami. Rupina kana tetegek aduh ampun. Ya halo aya keneh kok. Halo. Hiji deui kok. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Mohon. Kang gamang Kang. Cager, bang. Di mana mana? Di sini ya di dia. Di sini. Oh, balik euy. Balik deui Kang lah gering kamari di Bandung teh kabanjiran Majalaya. Dah. Wah, tuh. Nah, tuh bakal murut Murku yang tercinta banjir. Aduh. Nya pikeun Isum naon euy di sini, Bek? Aduh. Kang tiris Kang. Berdiri sana. Bade winter ya. Aduh. Bade atau geus? Geus asup encan. Atos ngawitan enak. Ngawitan lebet. Ngawitan Kan lebet. ya. Alone we euy. Alon we urang mah. Nya alon we. Aduh, why? Lain bae. Why alone? Ari eueuh. With whom atuh cing? Well, that's practical anyway. One in Talun, one in Tangsi, one in don't worry. Who said it's lie? Don't worry, practical anyway. So what? No, just take it easy. And hey, by the way, you visit Smart sometime? Aduh, udah hati ya. Suna sampai kasih orang Suna. Kita what's your doing now dah? Now aja sabing aja sabar cigarette aja samsu aduh kalau patirit ya kan. Waduh ting trim pasti ya accident kopi ya. Ya kopi tubruk accident kopi ya. Accident kopi aduh terus di samsu kan wah accident kopi. Nya dari tabrak. Nya tuh udut tuh stripor. Kata kata stripor. Oh gue ting ini pisan kan aduh. Nah, ini yang kan. Oh, atuh euy urang. Kan. Atuh. What happened with the girl from Talun? Alah, ubek sia talun-talun. I don't know. What do you mean don't know? Why you must ask about her, huh? Aduh. City Vibe, the crunchy one, the young one, and beautiful, lovely lady, nice. Oh. Hey, someone in the Talun. I like the body, beautiful, they want like a... Atuh, si Is ngedengekeun. Aduh, danger. Sorry. Say hello to the beautiful, okay? Say hello to her, and then I miss her so much. I like it. Baik, di Bandung ada rengen kayaknya, Bet. Aya nu ngadengekeun ka Australia, Aya Kang, eta ti Bandung hiji Kang. Dengar pisan Kang. Alhamdulillah tuh Di Bandung hiji gitu Kang. Baru ka Bandung hiji anu ti Kanada, anu ti Perancis, anu ti Melbourne, anu ti mana ieu ngarupingkeun ka Akang teh Kang. Atuh di Ernet di Bandung teh ngarupingkeun ka Akang teh. Kapan ieu teh going abroad teh Mara going abroad cenah aduh. Nah, eta atuh deui. Mara going abroad Majalaya going ke Oh, itu. Murkurin
hormat tuh penglikan tuh penglikan tempat kuring paguneman jeung manehna Eta jeung manehna eta batwai. Ai geus mah batwai sia. Ayo nuhun baik. wajarkeun cenah. Alhamdulillah di langu. Dia aja diceritakeun hari balik kamari banyak menik kesel atuh nya Kita urang mah teu nyaho teu balikna ka Sydney teu kadenge-denge jauh eueuh we. gering kamari teh banjir di imah 1 meter Yo ilah ngadenge beja we 1 meter cenah. Kembali pakai pisan komal talun sang ulah erek keluar negeri atuh. Ulah elek luar negeri banjir pira urang teu bisa. lain kan eta kutalan mah kompet sampai kana dada kamari teh nya talun pakai pisan Nya talun karunya cenah urang ngadenge. Cenah ngadenge da urang boga kawauan kan. hari abdi Boga kawauan di talun saurang. ada dijajas di dinya kan kan dijajas mah di dinya kan di Majalaya kene Oh menjalakan ya. Kira cenah ieu comeback. nya saya balik atuh ini sama minggu balik nama Oh ayeuna. saya kang Euy. nya by the way akang teh ieu teh dikumpulkeun sadayana teh Bandung hiji kan dari rumah teh atuh ting trim pisan giling kan biasa nama urang rumah mah sok hayang-hayang lagu Sunda kan Oh iya geukeun ku lagu Sunda. dan kan upami akang ngupingkeun lagu Sunda teh baru dike careurik hayang balik semut gitu teh cik akang kok eta puterkeun gitu lagu nu kamari kan Nya edeuk ya. akang di abi Nya sok. sok atuh kang Kudu ka saha? please thank you so much for your time Alright ya. kang okay thank you so much thank you Oh very that's much. alright ya. Okay, see you next time. Yo. Okay. Okay then, bye-bye. Bye. Di sini tak asli telepon cing ada lagu eta teh nakasaha. Pabaliut telepon yang bubur. Tapi ke Pak Pajot nuhun Pak Jujum lah. Di sadunya mah Pak Jujum tukang bubur pangkasep nama. Sok ada yang na bayang pawayangan aya Arjuna soreng Arjuna teh ieu dagang bubur di dinya. Eta capai nu rumah sakit Muhammadiyah. Yan Banteng. Kakara kapikir mah eta Arjuna teh. Nanya. Nani. Cing coba. Sami ngadanggukeun radio Mara. Halo. Mohon. Serang mod, Bulan? serang mod. Di mana? Jatah tani. Langsung mohon. Kumaha. Ini pasti ai Purogol teh kumaha Bangor teh kumaha? Kulan? Purogol. Murugul teh artinya memaksakan kehendak. Oh, gitu. Murugul teh memaksakan kehendak. Dicari ke urang ulah kali itu murugul kekeh. Purogol. Kulan? Purogol. Mohon purugul teh sami dengan murugul. Purugul teh memaksakan kehendak. Purugul etanana kata kerjana amun ditakeun murugul. Saya bedegong sana. Ya bedegong tiasa. Caket lah sareng bedegong mah. Oh, gitu. Mohon. Oh, nah, terima kasih. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cingko jadi kok. Halo. Kene kok. Halo. Assalamualaikum. Allah biati kumaha damang. Alhamdulillah kan. Sabalonna kumaha damang. Sae abdi mah. Mohon eta meni rawas tuang bubur. Nuhun da kieu we atuh. Pangkasepna we. Bawa laras atuh peperiheun abdi teh meri teh aya. Atuh bubur-bubur. Bakoko ada dikeutun banyak uni bager kasepnya. Samuhun atuh. Kayun. Ari henteu pun didoakeun bahe. Tah Surabi kumaha Surabi? Surabi mah tos silap kana Purwadaksina. Oh gitu. Aya bahan engke Surabi tutung kabeh. Urang doakeun we Surabina Pak Isma sing tutung kabeh. Surabi payu sing tutup sing tamplok. Sing tamplok. Mohon. Tos tamplok teh kaliak di ku beca. Eta ngiring eta ningali abu bingah eta. Naon? Dina sasagon.
Oh mohon. Mohon eta damang geuningannya. Alhamdulillah tuh. Si Amu mah da pamit aya acara di kaos kaki. Di kos kaki aya kamari mah geuningan mending. Mohon. Nguping. Tah kitu lah. Mohon. Sehat katingalin nanya. Alhamdulillah, biati lah. Neng Mary ka mana? Duka tah eta mah tos ngampleng pisan. Ngamplengnya. Ti Tet. katu Neng tok lembet Neng. Teu aduh teu terang sama sekali di mana. Da tos mawon tur ngadangukeun atuh da beureun kang naon ngadangukeun radio Mara. Oh Tara juga. Radio alit gitulah teu terkenal. Tara juga namanya. Tos tara aja nama. Mohon atuh Kang. Mangga. Ya sing damang. Baktos ka Kang Asep Taruna. Naon aya tahu. Keun Nuhun kumaha. Kang. Assalamualaikum. Salam. Aduh, si Asep Taruna aneh awewe mun disalamkeun ka maneh kabeh ngaberi gidik turuna kunaon maneh mengandung zat pi ka sabeuleun. Alah. Halo? Bulan, Hari tarang sarang pipi, sami hartasna. Bulan, Tarang sarang pipi, sami hartasna. tarang sareng pipi. Ah, moal diwala. Nah, Ya, kemana wae atuh tarang sareng pipi. tawel mesna teh jadi pipi. Tadi, Henteu atuh. Ai, kalau mesna tarang sarang mesna pipi teh kita. henteu pipi mah kiwed. Iya, nuhun atuh. Mangga sami-sami. Alah, During durung dari dan. Halo? Salam. Bulan? Samang sadayana. Sumu sae alhamdulillah. Sangat ieu, Mohon. sangat ieu. Pribados badai kumal. Mohon. Dupi hartosna gumurih naon. Gumurih teh leungitkeun nama kantun gurih. 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 Nya, jadi nuju Anu memujeuhna. kayak paripos gumurih 10 poe bing poe bing. Jadi hartosna nuju memujeuhna gurih, nuju memujeuhna raos. Kitu. nya soalnya paripos geuningan gumurih 10 poe. Tak duka abdi teu terang naon maksudna. Ya, berenang 10 poe mah teh ngitunganna ku garpu. Duka atau pami kitu mah. Aya gitu. Jangan tidak ada ieu Kang Ibing hatur nuhun abdi ka Sami. gitu. Mangat lah. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Tah, gitu ganyan. Ya minta pabaliut. Halo, Halo, Assalamualaikum. salam. Emang Kang Ibing, Saya terus di Luminggon minta aya wae abis. mohon abi na milarian artos. Iya, sok aya nu narokeun ya Kang. Mohon. Dupi leupeut juruna sabaraha. Lepet juruna sabaraha hiji. Mohon. Dah abi mah tarang ngitung juru lepet tuh kata. Tahunya segarana ini. Henteu. Nya 7. Bulan 7. kumaha teh kok. Nartos kan dupi juruna 4. Dupi juruna 3, leupeut 4, nya janten 7. Terus Dupi juruna opat kumaha teh kok. dupi leupeut juruna sabaraha hiji. Tuh. Juruna 4, dupi 3, terus janten 7. Tah duka tak centrang abi dupi juruna 3. Gitu aja. Mangga. Salamnya Kang, moga sadayana. Mangga. Salam batas Anibi. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Tak gitu. Kurang teh. Aya kene gini kocik. Halo. Assalamualaikum. Salam. Damang Kang Ibing. Saya. Sarang saya. Sareng ti kopo. Mohon. Nu tadi ngawi saham nih rawaseun. Oh, anu ngawi eta anak buah abdi. Saha teh ya? Wah seueur. Hehehe. Mohon seueur. Seueur teh ieu mah nu tadi wungkul geuningan tadi. Anu mana? Lagu ieu we terakhir. Anu terakhir eta Neneng Dinar pamit lepat. Sanes ah. Buka satu. Neneng Fitri sanes. Neneng Fitri asana Neneng Dinar. Kajeningnya sok kitu ongkos cenah. Mohon Neneng Fitri itu di lagu nu mana? Magi teh aya Neneng Fitri, aya Rika, aya Neneng Dinar. Anu ngarawih tadi. Dia teh duet sareng saha pameget geuningan rawaseun. Mohon mentah hilap abdi duka Neneng Fitri duka Neneng Dinar. Gitu. Mohon. Tapi asa sanes Neneng Dinar eta mah. Upami Neneng Dinar sanes berarti Neneng Fitri. Iya, jiga naon Neneng Fitri. Eta lagu Kang Ibing teh. Kulan sumohon. Duh nih sopan pisan ka abdi. Anjeunna. Mohon. Ya sareng Ibu Eis. Ya. Abdi mah sopan sanos terang ge ka maneh.
Geuleuh. Nah, mana teh? Ari tadi obek teh nyaan di ditu di Sydney. Di sini. Hebat marahnya sampai ke Sydney. Alhamdulillah, nggak sabar puluh tahun atau dah ke Perancis, Sydney, Amerika. Alhamdulillah. Iya, ini bagus. Jadi acara naon ya malam Jumat Kang Iping teh? Abdi nganggo bahasa Sunda we, ngabahas Bahasa budaya Sunda. Sunda, sastra Sunda, bahasa Sunda, laguna lagu Sunda gitu. Oh gitu. Kamari teh aya nu disaroskeun nya. Sumuhun. Aya judul lagu teh Soropongan. Mohon, Sanes soropongan. mohon. Ta eta teh aya nu terangkeun teh naon nya? Soropongan, eta teh salaresna alat kanggo ningali bintang ti ketebihan. Toropong. Toropong eta mah. Aduh, Naros kakak ngapung teu aya waleran ka TRS teu aya. soropongan mah salaresna tina carios ka pahlawanan. Namun jalmina henteu hoyong ka tangan ku batur. Oh gitu. Nganggo kedok anu mah sok aya sorop topeng. Beli. Jadi inget karena soropongan pangnembangkeun sakali teh bager. Atuh ari teu kacapian mah kumaha? Keun bae lah da atuh sorana mah geus rajana di dunya. Urang mah da nya ge kadulu da kuna sorana mah kudu muji urang mah. Nyaan. Urang mah aduh, lain heureuyan bener. Kudu kitu tah da hayang aduh jiga eus teh eueuh gantina hese. Dan setia gitu bisaeun. Eta eus ka mana pae? Di paehan eus telepon. Maneh tega ka urangnya. Ya is urang hayang ngalengikeun suara maneh kana ka pae. Aduh aing mah. Halo. Halo, Ya. Kang? Yuk. Sama, Saya sareng saya. hah? Sareng saya. Tatang, Datang mana? Tatang, Jakarta, Mohon kumaha? dan Anyer. Mohon. Ini hari katingali ada katingal kan kauninya, nah jangan. Katingali mah ku soca kitu. Ai ka uninga mah ku sadayana. Ku ceuli ku naon ku sagala sageblegna ketahuan gitu. Formal banyak. Formal mohon. Iya, pada mungkin bagus. Mangga. Tahun 70-an deh, ini akan zaman bujangan ini. Sumun mangga. Lagi kurang ke depan ya. Iya mangga. Ya, memang kan. Mangga. Ieu babandingan teh geuning sok aya kawas ucing jeung anjing, hartosna teu daek akur. Kawaseuna jeung inyuk, tah eta mah gancang pisan kana PBA-keunana. Kawas cai jeung minyak, tara daek campur, tara daek jeung akur. Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi, lir nu dipupul bae teh anu eueuh tungtungna. Kasusahna teh lir gunung tanpa tutugan. Siga tunggul kahuru, siga maung menang, tas. Siga tunggul kahuru teh ngajentul teu puguh goreng patut. Kajenting jiga tunggul kahuru teh kolot sia. Teu geuning sok aya kitu. Nah, aya deui nu disebat babasan teh geuningan panjang leungeun, lain hartina kokodna panjang. Eta teh sok cakat cokot pulang paling. Tah lair gado teh naon nya loba orang dahar loba ngomong gitu. Hampang birit gampang dititah. Ulah kieu da atikeun sanyana. Sia teh mah jelema hampang birit. Nah terang ti mana? Waktu ditalapung aja langsung we cenah. Jauh kalungkeunana. Tikoro kotokeun tah pucak pacok wae bengkok tikoro nya eta mah teh kabagian we dahareun. Gede hulu hartosna sombong. Ulah disarwakeun jeung sia teh mah gede hulu. Ai kitu kumaha? Apa aing nya kopeh nomor 70 tah lain gede hulu eta maksudna. Ainu disebut alegori dina bahasa Sunda yang disebut metafora atau personifikasi nu patali jeung jajar cerita contona we hiji mangsa pas sore sariak layung panon poe rek surup tunggang gunung jauh-jauh kukupu hiber kamanggung teup kana kembang bari nyambung eta kembang malati sumedeng mekar ngadalingding seungit nyambuang keluar tuluy kukupu nanya pokna nyunkeun idin hayang meuting rek mulang kapalang peuting walon kembang mangga teh teuing kasasindang kasaung kuring tuh padahal mau dipikir mah kembang mah jeung kukupu da moal make jeung patanya-tanya kitu untuk sedot teh maduna tah urang teh kedah kitu lalaki teh
Untuk sedot. Cik lagunan kok. Tah eta sok. Dur lah nyangakeun. Sorana mun telepat Neneng Dinar. Kanggo Ibu Is Komariah. Ibu Is mah apal sahasa anu nyanyi abdi mah nu temang tos tepati apal ka istri mah. Upami pamagatna abdi apa? Heri. Istri nama poek teu katinggali curug-curug acan. Kacapi nu jadi saksi nyaksian lakon diri. Sebenarnya mah lagu eta teh dijariin cenah da lain di dieu ka wae nyanyiana mah sekali. Lain keur boban ngabayangkeun. Ayeuna ulin ka Katumba. Musim-musim semi pan musim gugur anu daun keur tarurun teh geuning celengkeun urang teh atuh tembang lain-lain dinya neun. Keren akan ngantosan. Cek si obek eta ge urang mah teh yaho paling geuleuh kana bobogohan. Tara urang malah awewe geulis-geulis nyampukeun gaplok we ku aing mah ta eta kerasna urang teh. Oh mun bule mah ya mung henteu. Pokona mah ulah coba-coba ngarayu Kang Ibing saya mah resep. Teuing kunaon nya? Geuleuh we ka awewe nu kolot teh. Halo. Halo. Salam. Halo? Iya, mohon. Kang Ibing. Mohon. Kang Ibing kunaon ari enak terang ngadongeng ah. Oh, atuh dah. Si antosan dongengna. Nya mangga ke urang dongeng naon nya? Dongeng naon atuh Kang Ibingnya? Nya mangga. Mangga sami-sami. Salam. Halo. Assalamualaikum. Salam. Sampurasun. Rampes Kak. Mudah-mudahan Kang Ibing satrasna damai. Amin. Biasa ngalebetan di ieu Mara gitu. Sumuhun. Abi teh kalengitan. Mohon. Abi teh di Ciranjang Kang Ibing teh. Ciranjang Cianjur. Sumuhun. Kayaknya saya Pak. Alhamdulillah. Sok aya nu ngadangukeun. Oh, sampai saya deui seueur. Mohon. Bade tu maras Kang. Mohon. Kahiji namfartosna munasabah. Mohon. Kaduana pemugi akang dina bandar sunat teh ulah nyarira teuing gitu.
sarangan lah ku Topik Faturrahman atau napi ku padana naon teh. Mohon. Padana setia gitulah. Mohon. Rada euyeup gitu Kang. Nya. Nuhun. Assalamualaikum. Munasabah teh sia-sia hartosna. Mun bahasa Indonesiana. Teu munasabah tidak sia-sia. Gitu meureunnan. Tapi duka leres tenteuna. Kayak orang taroskeun. Insyaallah kapayun mah hayang orang Kang Hidayat Suryalaga. Ayeuna ali dina bahasa Sunda mah sim geuring sok guru tak kakilan ceuk teh. Da eta mah nepikeun ka apal eta lamun ngabahas teh sareng eusi-eusina talunganan sim kuring. Sim kuring mah asal naon nu nyaho tepikeun we. Bae salah henteu mah kege meureun maranehan menerkeun kitu meureunan. Tah naonnya tuh geraknya orang tingalikeun dina bahasa Sunda teh aya kecap memet teh sanes memet harlan sanes memet eta mah kecap memet teh nyata kecap nu asalna manglupa kalimah manglupa omongan dicokot ngangna dua ngang tuluy dihijikeun seperti make oncom di jero jadi comro tah eta teh kecap memet jenenganna misro amis di jero misro aya deui anu disebut gemet make dage samet tuh geus neker sut disunut ker sut dikira-kira supaya nyata kirata dina bahasa Sunda aya kirata dasi dina dada supaya aksi dikira-kira tapi nyata korsi cokorna di sisi tuh panetnya jelas jelema mereja ti emak tuh eta ari dor ari hos paeh matak disebut dor hos ari gung ari celok si eta mah gung celok aduh si eta meni gung celok pisan eta jadi ai gung ai celok mun rajo wayang teh mah geuning anu diwangun ku kecap kitu tah ayeuna kecap wancahan nyata kecap nu diponokeun atawa ditugel gelarna kulantan hiji deudeuh atawa geus kacida lomana contona punten ye Sumarni jadi Sum ka mana Cum tah kitu nenehna jelema ieu Abdullah janten Dul Dun Nun Nuy Juragan jadi Agan Gan Ngah Jagan tuh tak urang mah ku incu teh Kusman urang mah sebut aki Ngah aing mah supaya nyahoeun nya aing teh Juragan Raden jadi Aden Den Nen Neh Nen ya tah ayeuna aya di rusuh teh ngomong nepi ka aya sawatara aksara atawa ngang teu tetela diucapkeunana atau diteureuy sama sekali atuh da jadi sok atuh da kadang-kadang ana tuda maneh masuk itu tah tuda kumaha dinya kumadinya cai beakeunnya ku urang kumadinya kumaha didinya sebenarnya mah dewek mah jadi deka teu kaharti deka teu ngarti dewek mah tuh urang aya deui coba heg caheg mangka hade jadi mangkade ulah sok lalawora segala-gala teh aya deui kecap anu karasana panjang tuluy dihaja diponokeun asal nama ilahar sok dicokot aksara nu mimiti tina unggal kecap ye singkatan dina bahasa Indonesia mah siga kecap memet upamana sakola guru ASGA jawatan kereta api DKA Garuda Indonesian Airways GIA tuh Jawa Barat Jabar Damri Persib sebenarnya lain Persib atau udah sebenarnya mah Persib sebab tina Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung lamun Persib Persatuan jadi sebenarnya mah Persib tah nyeun ngaran samaran atau sandi asma ge pseudonym rencek bahasa eta nama seperti MAS Mas Aceh Salmun SDB Saca Dibrata Miau Mas I Adi Wijaya Adna Wijaya Sutsen Sutisna Senjaya malah geuningan Oto Iskandar teh kurang Jakarta mah otista disaringkatna tah kitu aya deui
anu dua aksara sasora ngareneng sok diaworkeun jadi hiji. Upamana A jeung A ngareneng kawadanaan hijikeun kawadanan. Pan kitu. Kasusastraan jadi kasusastran. Kabudayaan kabudayaan. Kesenian kabudayaan jasana sanes lumayan geulnya Pak. Gitu pan geuningan. Tuh Bapak. Kapasir kali dagang samak aki-aki dahar patromak. Sok sia aki-aki kalaparan kawina-bina teh. Kawina-bina tuh. Galeno mah ti Cibatu nu gelo dahar sapatu. Heukeun dahar nu gelo. Kabupatian jadi kabupaten. I jeung A sok robah jadi E kabupatian kabupaten. Kakaren kakarian. Ieu teh geus kari tulangna, kari tungtungna, kari ieuna hijikeun kakarian, kakaren. Sing naon aya kana kakaren lebaran tuh. Tah kitu kakawen, kakawian lantaran asalna tina basa kawi. Kasakten, kasaktian. Aya deui A jeung I jadi E. Jadi E. Tah, kaider jadi keder. Saiwu jadi sewu, 1000 saberes nama. Tah. Saitan, saiton jadi setan, seton gitu. U jeung A jadi O. Karatuan, karaton. Pakuwan, pakuwon. Kawaluan, kawalon. Pagupuan, japati, gupuan atau pagupon. AU jadi O. Kaunjuk, konjuk. Kaucap, kocap. Saurangan, sorangan. Ayeuna A jeung E jadi E. Paelingan, pelingan. Kaemutan, kemutan. Tuh. Bahasa gitu disebutna sandi. Nah, gitu. Nu matak aduh ampun urang mah marukan teh saya bahasa Sunda. Tah ieu keun eta mah jang urang yang barudak atuh urang teh ngadangu-dangukeun keun bae urang teh tiasa gada teu nanaon. Keun kan diajar mah diajar kenging. Atuh cenah alim mah diajarkeun bae dan kege hayang meureun. Lami-lami mah sur aya Purwakanti aya sisiniran aya ieu keun eta mah simpen heula. Ayeuna mah urang lagu dewe kok. Naon atuh laguna kok? Halimun. Hah? Halimun mentong eta mah bobogohan nyeri hate. Mung urang mah kudu anu bungah naon nya euy. Hah? Ngabungbang bunga. Heuh bener ngabungbang we kajeun. Eta nyiptakeunna sim kuring di Lembang kok. Eta teh. Di Lembang budak ramas keur ngariung gabungbang geuning sok aya we urang teh anu nyarane kana tak-tak bari geulis. Kumaha pokna pan di urang teh kitu. Ngabungbang urang ngabungbang tuhnya di langit bulan nyaangan di aping bentang baranang nah hate asih ngusapan tuh nya di aping geus tragu kuring dagekeun laguna tah ieu sim kuring nu nyieunna.
atuh make bahasa Sunda teh ngeunah. Geus sok rek kumaha? Cenah ku endah parahyangan teh. Eulis lemah kadeudeung tempat Bali geusan ngajadi. Sora suling dipirik jentreng kacapi matri asih nu geus maneuh tina ati. Nu mihape akang mihape mun engke akang pareng lastari datang mangsa raga kudu paturai jeung nyawa panggolerkeun ieu diri dina lahunan parahyangan nu endah. Tah mung aing dikubur di mana-mana aing di Cina mah tu kitu kok. Ya Allah ya Robi tah nepi ka kitu ayeuna lagu pan aya lagu kawih lalaki kok. Teu kudu nyalu jalu. Cimata mah lain banda lalaki. Kasedih nunggu kuntit unggal detik. Tunggara anu marengan renghap napas. Kabeh lain alasan pikeun mandeg lengkah juang. Kudang jalu. Gerak tandang makalangan. Hitung lengkah tembongkeun dada wajah. Dada lalaki. Asupan jajah sakabeh leuweung geledegan. Ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang. Catet jalu lalaki getih Siliwangi pantrang ragrag kutunggara aisan rawayang girang mau diteruskan. Merukan uing aduh merukana iker ayeuna urang menyaho lamun hayang nyieun sajak teh kudu beger. Mata kudu bobogohan dengan ilham tah udah salah sangka urang kali resep-resep pingkan nu geulis keur ilham. Aduh atuh da arek kumaha. Tah eta urang teh resepna teh duh urang mah teuing kunaon atuh da aing ngadenge kacapi suling cara rauh panindeungan teh bari jeung urang teh teu boga naon di lembur teh tapi da keukeuh hayang balik ta eta mun teu salah sabaraha taun cicing di Sydney teh jeung si Obek teh keukeuh hayang balik euy ka Bandung bari teu boga naon di Bandung teu kabogo paling aya opat tapi keukeuh we tayo ya sangat gedeng itu si muti keur ngadengekeun teh jadi Majalaya di Talun maneh teh atau di dia di Bandung teuing ieu urang teh nyaho kabar beritana tah eta si Kusman lamun nyeun sajak aduh ampun sora anjing dina tak-tak basa kelenci abus kana sungut kitu hate ngacerit tina dada anu pinuh ku mantega naon ai sia Kusman maksudna teuing mesti Kusman nyeun sajak ke kertas procet we kaleng kudu kasaha geuning eta teh ka anu di langit Subang kok pileuleyan geulis eta urang ka Subangnya kok wih ti Subang teh maneran layung kurang diibaratkeun Subang teh kota anu geulis da pernah ningali ciater pileuleyan geulis kota Subang aduh urang hayang balik teh ka Bandung najan sono najan melang wayahna da Bandung geus ngadagoan Bandung pileuleyan geulis kota Subang di ciater ngalieu Gusti urang Subang teh atuh kari atos-atos di jalannya Kang teh eta nu utamina mah dalam mun dadahna lalaki mah dipek-pek ku aing cing laguna kok alah di langit Subang layung keur mayung langit Subang ngajurung ka Bandung najan sono najan selang wayahna da Bandung geus ngagup
deket dedeh geget wayahna da Bandung geus ngadagoan Di langit Subang layung germayung basa awaking ka Bandung tutup kadana patina gupay jeung imut nu ngajajabkeun di langit Subang layung germayung basa awaking mulang ka Bandung tetep kadada nunduk hatina gupay jeung imut nu ngajajab pileuleyan gelis kota Subang medangeuna kota Subang gak ganti ku kota Sejet pileuleyan gelis kota Brebes teu keunangan kok tuh dering durang dudidang durang dudidang dadidang dedeng ada nyeri sunama euy kapan sahur ti kapungkur antosan dilebat sumur ninang ada duluk dugdak dubuduk diudak bapak ngeplok channel ngeplok channel kaci batu tukang channel ngakan sepatu para mitra sanesim kuring teh sono da tos waktosna ye bade istirahat langkung sahur bae carek teu hilap pingkeun diapunten kasadayana nya mangga pileuleyan jejer useup paturai keur nyedei kanu ngadangkeun sadayana we di Cianjur di Tasik di Subang wilujeng patepang deui ke dina acara anu sami nya naon nu jadi alasan naon nu jadi lantaran naon nu jadi
panutan ati gelis teh